gawe wajib ulah nanti kan ngorbankan wajib. Nah di hikmah tina peringatan Isra Mi'raj asep quwwatul ibadah, mana dia jadi kekuatan ibadah hasil tina rajaban nyaeta sholat 5 waktu. Ingat tapak tina hasil sholat kunaon sholat pakai gerakan kieu tandana nyerah. Jadi balik sholatnya beres sholat orang pasrah tawakal ke Allah sabada ikhtiar ulah aya aral era aku sholat aya takbir kieu pan eta teh nyerah. Polisi kan enewak penjahat gitu ditodong angkat tangan kieu berarti nyerah. Angkat kaki atuh kabur berarti kita lompat. Terus deh yang sholat Allah nyerah kayak ini nyerah iwal tika Gusti kumaha aya balik sholat jadi aral atuh can aya tapak tina sholat peruntah kadang-kadang ngahalangan. Terus Allahu Akbar bungkem teh itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan sok cicing ngagerakeun hati jelema ngarobah dina dada belah kencak tutup ku urang ulah ka gua dawai urang teh kagilerkeun we ku setan. Pan memeh ini ka dieu setan teh pangaruhan wae. Cek setan teh ka mana euy? Cek iman ngaji ulah sia hujan. Iman nu ngajawab payung. Cek setan terus we berusaha sudah urang batal teu ngaji. Cek setan teh leueur di jalanan. Iman ngajawab tongkat aing. Setan deung kali ketek poek euy baterai geus dicas euy. Eta setan ngahalangan ieu lapar dina rajaban mending di imah tinggal ke dapur. Iman ngajawab panitia ngejok. Terus we eta setan ngabibita teh ieu tunduh dina rajaban mending di imah sare. Iman ngajawabkeun bae tunuh ge di pangajian mah tunuh na oge menang ganjaran sabab kiai loba ngajelaskeun sarena jelema nu ngaji menang ganjaran. Mantak eta dipapake we dalil eta ku jelema eta. Si eta mah tiap ngaji molor we. Pen menang ganjaran menang elai. Nafsu ngahalangan deui geus sia capek geus balik digawe mending reureuh di imah keun bae di tempat rajaban bari reureuh bari menang ilmu wes iman nu meunang da setan terus ngagilek-gilekkeun urang bae. Rek sodako kadang-kadang bapak-bapak keur jumaahan karopak rek liwat kodok kantong tempat cepet pindah leungeun ke belah dieu belah dieu goceng eta setan pinter ngagilekkeun anak cepet eta ngagilekkeun leungeun. Padahal cek iman iya nu gede cepet alhamdulillah lewat tas iman lain astagfirullah pakai istighfar kodok cepet kodoknya dia goceng lecek alhamdulillah. Aduh ayah yang menang tongkol sia teh hari eupan cacing cau wae ibarat musuh ayo upana leutik mah beunteun upana cacing cau calong beunteun mun hayang gede hasil rezeki musuh kalawut upana tongkol nu gede segede ping-ping usupna segede peureum lain hiu aku tari ngalagel tongkol rasa rek sodakoh gede teh sieun ngadadak rugi sodakoh gede teh sieun ngadadak sangsara berarti geus ngabohongkeun ka Allah ka Rasulna karena Allah jeung Rasulna ngajanjikeun mungkin gede sodakoh mungkin gede penghasilan diberkahkeun rezeki saur Nabi mana qasamalun min sodakotin bal yazdad harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Sok kayu gara bersihan. Kuatkeun ibadah urang hasilna geuning eta sabab sakabeh ibadah nampungna kana salat salatnya naon cenah wi'aul amal. Salat teh wadahna sakabeh amal. Sok sanajan rajin urang puasa fardu sunat dikatinggalkeun haji umroh tiap tahun
sedekah teu eureun-eureun, lamun salat nu lima waktuna ditinggal-tinggalkeun maot teu kaburu tobat, maka di akhirat dipegat heula ku malaikat zabaniyah diseuseut heula. Naudzubillah min dari sabab wadahna eta tadi diperhatikan. Sarua jeung ngawadahan lebu dina wadah carang. Tak salatna kudu dibenahan heula. Maka terjadi Isra Mi'raj saking wajib-wajibna ieu salat. Intina mah eta hasil tina salat sing aya akhlak anu sae. Amin. Jadi jelema nu tawadu. Amin. Jadi jelema nu bijaksana nu adil, pandruku teh tandana adil, tandana teu ngarep-ngarep ting kaluhur kana kadunyaan. Sabab dina hiji waktu urang bakal turun ke handap leres. Ujian jeung cobaan di dunia pasti datang, kadang senang kadang susah. Sabab geus tungkul ketawa kalau urang sabar kira di handap bakal i'tidal. Hidup teh kudu adil. Ulah mudah-mudahan ka dunia anu unggul, nepi ka poho kana ngaji, poho kana ibadah. Cik itu sampereun urang akhirat bakal mana geus disiapkeun jang kahirupan nu abadi. Dunia mah sementara. Dan di dunia mah persimpangan unggul urang titah neangan bekal jang kahirupan abadi nyata akhirat. Sok urang neangan bekal nanti ayeuna naon aman wa amilus sholihat. Kedepruk sujud si inget nu dicium naon dasar taneuh bakal kembali deui urang kana taneuh. Ulah sombong dina tonggong taneuh sabab dina hiji waktu urang bakal asup kana jero beuteung taneuh. Kana daqaiq mah geuning dijelaskeun tafsir daqaiq. Ketika mayit diasupkeun kana liang lahat, kabeh jelema nu ngalanterkeun teu ngadenge kan ku si mayit nu ngadenge. Lamun mayit nu iman eta maotna, maka eta taneuh ngagerok, "Heh mayit, wilujeng sumping kaulah dido baheula tonggong kaulah dipake ibadah ku anjeun. Ayeuna anjeun asup kana jero beuteung kaulah, tong sieun sok salajan loba beja cenana beuteung kaulah teh aya kalajengking, aya bilatung, aya orai, aya sesato anu garalak, dijaga anjeun aman. Tong sieun sok sanajan sereng kedong kubur liang lahat sakieu-kieuna sempit karasa bakal dilegakeun sabab anjeun boga boga sodako, anjeun boga amalan soleh nyaeta sholawat. Ulah sieun ku poekna alam kubur sabab anjeun boga bacaan Quran waktu keur ditonggong kaula baheula keur hirup. Tong sieun ku hareudang ku gerah sabab anjeun boga ladang sodako pangrajina anjeun berkorban baheula keur hirup. Maka di akhirat di alam barzakh bakal kepanggih buahna tina Quran jadi ngalegaan, tina sholawat jadi nyaangan. Ya Allah, tina sodako mal gerah adem. Ya Allah, buka AC. Cak kerajaban nyumbangna 1 juta, anu nyumbang 3 juta, kan harga AC eta teh. Tapi adem anu nyumbang 5.000 hihieun. Atuh teh jarang kubur teh kikieuan. Nyumbang 300.000 kipas angin lumayan. Hareudan teuing. 5.000. Asep, ayo mah tiap rajaban ge 5.000 mun dikumpulkeun sahargaeun Asep bisa. Penting tiap rajaban nyumbang, tiap muludan nyumbang, tiap hari besar Islam nyumbang, dikumpulkeun jadi harga Asep. Alhamdulillah. Ulah apatis jadi umat Islam teh. Napa panitia mawa proposal metaan jariah jang rajaban geblugeun panto. Atuh moal mere mah moal mere geus teh. Panto digeblugeun kadang-kadang nitah ka anak cicing dihareup nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus korek geus bohong double dosana si eta mah. Budakna jadi satpam mah heupeun panto. Panitia datang, "Waalaikum jang, mah aya." Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Jak mage can balik. Panitia reueuh ceuk emak. Nah jak bieu. Nanti mah aya di dapur. Itu kanyahoan kene. Terus mantu mere kanyahoan, ngebohong. Global banget eta dosa. Atuh teu boga mah jujur panitia maaf aya nanti salaki cecan balik cenah keur teh nyekel duit moal akan nyumbang kali balik meunang salaki insyaallah disampaikeun ka panitia dianteurkeun. Tapi ai kopi wae mah aya ngararopi heula nya karunya capek pan haus jalan ka ditu ka dia jauh ka panitia ge genah teh ku akhlak ku bahasa. Ieu mah sakalina pan mere popolotot. Tulis tah nyumbang. Nyumbang yang bisa dicirian ke orang dia. Mungkin cuma tak tulis 5.000.
orang 5.000 yang diumumin Jumat ini cekek bareng-bareng. Kalau maju-maju sih arah gitu caranya. Beres ya, tina hasil sedekah orang khusus kamu diagungkan, kamu agungkan Isra Mirajna Kangjeng Nabi sini balas ku Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha orang sini berkahkan, bisa nuker macet usaha ekonomi nak sini bukakan jalan rezeki ku Allah, digampilkan tempat usaha bisa nuker ngalalanggur anak incu menantu salaki orang sing buru-buru dituduhkan kenapa gawean anu berkajang bekal ibadah, terutama bisa mawa ke Mekah ke Madinah, bisa ziarah ke Rasulullah. Amin. Dimana bae jalan rezeki sini gampangkan ku Allah, ulah kan nasibkan mulu dan jeung raja banana wumpul urang dia sini nasibkan bisa ngarasakeun nikmat na maca sholawat di payunan makamna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang ka Mekah, hayang ziarah ka Rasulullah, hayang geus dalalap tarnancan reksa anu mawa daftaran lagi belakeun daftar ke Allah, ulah putus asa tina rahmat Allah, semoga Mekah Madinah Allah. Memeh daftar ke travel ke KBI haka yayasan haji yayasan umroh daftar heulakeun ka Gusti Allah. So urang daftar babarengan aya nasib kacatet sing nasib tahun payun aya nasib na gampang rezekina. Sakitu badalap cekap mudah-mudahan aya manfaatna. Sing beuring maluhi ka Cikampek kita bade langsung ke Jasinga, margina acara enjing tabu 10 di Jasinga. Jadi kolom di Bogor, wongina deui di Petir, Dramaga. Jadi 2 poe 2 peuting sing beuring di wilayah Bogor. Terus isukanana deui ka Brunei Darussalam. Mun aya nu ngondang. Depan aing can beres ngomong. Itu dengeng, kenapa tak beres? Mun aya nu ngondang, nyaman awe masalah di mah susah amat. Tiba ngomong depan ulah. Ya, aminan, kerana doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Allahumma yassir rizqana wa aghfir amwalana li zadil ibadah wa li ziyarati ila al-Makkah wal Madinah fi hadhihi as-sanah bi qudratika ya Qadir ya Aziz. Irhamna bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.